Radio Sampan anu dirojongku PDO memang cespleng. Subangga kau kawargi sadayana anu bade silaturahmi atanapi request diantos nya teleponan di 8 genep hiji 84 hiji 2. Namanya kurang sami-sami didangukeun nyaeta sasalim petang ti teh nanih tah. Ci kade ci. Mohon akang abi aya di dieu. Alah. Nah, tadi serius atuh Ci? Iya, wen. Nunggu panggilan, abi mah cewek panggilan. Aduh. Ci aya telepon Ci. Sumaha urang angkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi SGP nu dirojong SGP nu dirojong ku PDO memang cespleng. Pak Yanto, alhamdulillah Pak Yanto sehat. Alhamdulillah. Munggaran itu munggaran. Dibadian terus saya nama. Sigana mah 2 apa 3 itu nya. Pak Yanto yang lagu naon? Lagu naon atuh lagu nganjuk maya susah. Iya itu Kemang Ros Bodas. Mangga. Bonusnya naon Bang? Bonusnya naon? Naon yang bonusnya teh. Sagagang Kamelang aduh raos eta sae Sagagang Kamelang mohonkeun Sagagang Kamelang mohon kanggo di dituntun si Dede eta si Dede anu nuju naon eta teh nuju naon eta si Dede teh ada deh Abah Biki di Bogor ya mohon kanggo ka Mama Nancy mohon terus Raja Wali Mama Yati mohon terus Mama Juremi sekarang dia Mama Sase anu di teh di mana Mang Asin ade siapa nu di mana teh Pak Amin sareng Ibu Amin Pak Amin sareng Bu Amin Pak Amin sareng Ibu Amin terus tadi Kang Pradana mohon tadinya ya nu sanesna dikumkeun heula dikumkeun wae mangga hatur nuhun pisan Kemang Ros Bodas Gagang Kemelang tah kitu keun ke diputerkeun mohon hatur nuhun pisan ka Pak Yanto iraha atuh ka dieu atuh nepangan mangga nepangan ici iraha atuh ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ici teh diwaler euy. Oh, ici naros iraha bade ka dieu teh kitu nepangan ici teh diwaler. Karunya teuing Ci. Bae. Saha tadi teh Ci? Eta teh Pak Yanto, eta teh anu resep jahe eta teh. Jahe teh naon? Jana herang. Ya telepon deui Ci, diangkat tadi kumahakeun, dibabetkeun Kang, diangkat atuh. Assalamualaikum. Salam upaya Pasundan dirojong dengan PDO memang cespleng. Ci, saha Ci? Iya mah apal ini Mbak Susi ini mah. Iya. Sehat Kang Dedi. Alhamdulillah Mbak Susi, gimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah. Susah banget ya. Oh gitu, kirain ngantri. Enggak kena baru kena. Oh baru kena. Oh iya. Iya betul. Sinyalnya agak susah sekarang juga saya lagi susah sinyal ini. Kang Dedi belum beli siaran itu kalau nggak bisa sama sekali. Oh, pakai nomornya apa sih? Ini simpati. Oh simpati padahal bagus ya. Kang Dedi aja pakai itu susah. Cuacanya ini lagi agak bagus gitu. Iya, minta lagunya apa Mbak Susi? Apa
supir kol. Supir kol, ada supir kol. Kirimnya Iya. untuk Mama Eti. Ya, Mama silakan. Eti, Ya. Demi, Heeh. Nani. Terus siapa itu? Yang mana? Mama Yati. Mama Yati. Terus Pak Asep. Pak Asep. Terus siapa lagi ya Pak? Mamang Dudung. Mamang Dudung. Abang Gigi. Heeh. Terus Abah Nima. Abah Nima. Terus siapa lagi ya? Itu Udah semuanya. itu kakang masnya gimana di kakang masnya nggak dikirimin? Tambun ada acara. Oh, lagi ada acara di Tambun. Oh Udah iya. semuanya. Baik. Baik. Jadi saya selalu Ya, terima kasih Mbak Susi. murah rezeki. Amin. Teteh sehat. Alhamdulillah sehat itu. Waalaikumsalam. Mbak Susi itu tuh Ci. Iya, Mbak Susi sudah lama. Dia mau telepon katanya susah sinyal Kang. Iya, kebetulan memang kieu Ci. Ayeuna teh keur cuacana keur nanti teu goreng. Goreng mah atuh direbus we Kang. Lain goreng eta maksudna. Goreng keur teu bagus lah. Oh, keur teu bagus suka teh goreng teh direbus gitu. Ya tuh Ci. Tah, enak kan segala nanti kartu gen misalkan kartu simpati, nanti mentari, sadayana udah goreng. Ici mah tuh digoreng ge enak Kang. Pakai kartunya soalnya pakai kartu itu. Kartu naon Ci? Kartu tri. Campur kacangnya Ci. Cia urang dangukeun laguna ti Ibu Cici Cangkulileung anu di hoyong ku Pak Yanto nu aya di Depok. Sumangga kangge ka Pak Yanto ieu teh laguna mugia tiasa kahibur kae kawargi anu sanesna oge wilujeng siang wilujeng ngadangukeun laguna. Tah, mana Ci laguna teh? Sok kapayun Bayanto ah.